Tuhan salam kita kadenge. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan li dzikri hadhil ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur urang sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur bi iradatihi wa inayatihi. Dina wengi ieu alhamdulillah urang sadayana tiasa bermuajahah, bermujalasah, bermusafahah diiring ku mutabaah dina raraga tasyakur walimatul ursi. Oke, salawat miwah salam makrunan bita'dim wa takrim buka tetap masing dikucurkeun, dikocorkeun, dicurahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia, tehilap ka para keluargina, para sahabat tabi'in wa tabi'at wa ulama usalihin, wabil khusus urang sadayana anu berikrar mengaku salaku umatna mudah-mudahan senantiasa di yaumul qiyamah berada di bawah naungan liwa'ul hamdina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka walimatul ursi adalah salah satu bukti keagungan Islam, bukti agungna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul makhluqat, seorang nabi pangunggulna di antara para nabi, pangunggulna di antara makhluk-makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Anu mana di antawis keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicarioskeun, maka tak ada satu tempat paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkecuali satu tempat anu dibahas dan diceritakan dina eta tempat tentang keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi dilbarkah anu diaoskeun maulid deba salah satu bait anu disusun seorang ulama mujtahid Al-Habib Abdurrahman Adiba dina hadis muka 2 menceritakan sebagian daripada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'abil Ahbar. Hadis muka 2 nu dicarioskeun ti Atha bin Yasar an Ka'abil Ahbar. Nampi di Ka'abil Ahbar menyeritakan terhadap hadis adalah seorang Ka'ab bil Ahbar. Siapa itu Ka'abil Ahbar? Berpangkat tabi'in. Naal ari tabi'in
orang yang berguru langsung terhadap para sahabat. Ka'ab bin Ahbar ia adalah seorang anak pendeta tertinggi di kala itu. Anak seorang anu mengingkari tentang kenabian Rasulullah SAW. Bapakna Ka'ab teh adalah pendeta, lamun cara ayeuna mah pendeta pangluhurna naon? Budak sakola, pemimpin Kristen tertinggi di dunia anu aya di Vatikan Roma, naon ngaranna? Paulus lain Paulus nu di laut. Pendeta tertinggi. Ka'ab bin Ahbar nyarita kieu. Qala ngadawuh Ka'ab bin Ahbar, alamani abi at-taurata, kaula diwurukan kitab Taurat sapinuhna ku bapa kaula, ila sifran wahidan, kecuali satu lembar, yahtimuhu anu salamar ieu tadi nu diaosina kitab tiba disumputkeun, wa yudakhiluhu sunduk dilebetkeun kana hiji peti ku bapa kaula. Di papatahan Ka'ab bin Ahbar ku bapa pendeta teh satu kitab Taurat, ila sifron wahidan, salamar disumputkeun, wa yulhiluhu sunduk, kemudian salamar ieu ku bapa kaula diasupkeun kana peti. Falamma mata abi patahtuhu, ketika ngantunkeun bapakna, patahtuhu ieu peti dibuka ku kaula. Faidan fihi nabiyyu yakhruju akhirul zaman, ternyata fihi terkandung dina ieu satu lembar disumputkeun ku bapa kaula, nabiyyu yakhruju akhirul zaman, akan muncul seorang nabi di akhir zaman dengan ciri-ciri seorang nabi anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, anu lahirna di kota Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, kemudian punya kekuasaan di negara Syam. Nu padahal ieu kitab anu salamar disumputkeun ku bapana kapenakna kaparengan Kangjeng Rasul tos ngantunkeun. Wa yatajiru ala wasati, kemudian ciri-cirina sok make samping. Wa ummatuhu khairul umam, kemudian ngabogaan umat karena disandingkeun jeung Nabi anu mulya, jadilah umat pangmulya-mulyana urang teh. Setelah kitu ieu Ka'ab bin Ahbar kukurilingan neangan. Ciri-ciri naon deui nu kaciri dina ieu kitab? Kemudian dibaca di kitab salajengna, ketika ngalaksanakeun salatna saperti formasi kasupa salatuhum kasupu bihim bil kitab, ketika ibadahna ieu umat-umat Rasul kasupu bihim bil kitab, seperti satu formasi di dalam perang. Urang lamun salat ngajajar, oh kieu ciri-cirina geuning nabi teh. Yahmadun Allah Ta'ala ala kulli sidati waroho, kemudian cirina umat-umat nu mulia ieu sok muji ke Allah ala kulli sidati waroho, dalam keadaan susah, waroho ataupun dalam keadaan bahagia. Istimewana umat Rasul. Sulusu yadkhuluna jannah, anu sapertilu asup surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Wasulusu ya'duna bidunub fayughfaru lahum, kemudian 1/3 umatna ieu Nabi Muhammad teh asup surga dengan dosa-dosa tapi dihampura. Kemudian Ka'ab bin Ahbar setelah mendengar berita ningali tentang keagungan Nabi, nguriling datang ke kota Mekah. Neneangan aya teu Nabi nu ciri-cirina model kitu. Kalaresan Kangjeng Nabi tos ngantunkeun, dan kekhalifahan pada masa itu dilimpahkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Ka'ab anu panasaran neangan Nabi anu tertulis dina kitab Taurat naros ka sahabat Umar.
aya teu eta teh nabi kaula nabina Nabi Muhammad ngantos ngantunkeun kumaha carana kaulah yang nuturkeun syariatna, kumaha carana kaulah yang jadi umatna, maka ayeuna di hadapan kaulah sok ucapkeun kalimah syahadat bersaksi yen Allah menciptakeun anjeun wajib diibadahan ku anjeun jeung Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di harita ka Abil Ahbar jadi pejuang Islam, nyampaikan hukum-hukum Allah, nyampaikan hukum-hukum disampaikan ku Rasulullah, dugi ka boga gelar Al-Akhbar, sang pembawa berita kebenaran. Dan diantawis hal anu berkaitan jeung keagungan Rasulullah nu tercatat tadi nu diaos dina kitab Maulidibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadayana. Sateacan dilajengkeun ti payu nu terhormat pengatur waktu, pembawa acara, kasepuhan urang sadayana di dieu, para alimil ulama anu ngahayeuk daya ngolah daerah ngarahkeun urang sadayana menuju kana jalan anu pigaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kusim kuring dipihormat Bapak urang sadayana dina agama, kasepuhan urang sadayana alim ulama di hiji kampung, nu mimpin mingonan, nu mimpin berjamaah, wajib hukumna ku urang sadayana dihormat, wajib hukumna ku urang sadayana diagungkeun. Karena man alama kaharpan min ulumiddin fahuwa abuka fidin, fa abuka fidin afdalun min abika binasbi. Sahajalma nu ngawurukan ka anjeun satu huruf, satu kalimat dina hukum agama, maka eta adalah bapak anjeun dina agama. Fa abuka fidin, maka bapak anjeun dina urusan agama sajajar bahkan leuwih luhur daripada bapak anjeun dina urusan nasab. Tetadim kalau jadi guru, tetadim kalau jadi ulama, terutama ulama kiai ustad setempat anu ngurus urang sadaya ngarahkeun dina agama di dieu, mangka eta jalma bohong tina akidahna, bohong tina cintana terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakeun urang sadayana mudah-mudahan pangarsa ustad kiai ulama kesepuhan orang sadayana di dieu ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing ditamih-tamih berkah ilmuna, dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun milik rezekina, ditamih-tamih istrina. Amin. Ibu ngolotot istrina sing ditamih-tamih kasolehanana, lain tamih-tamih istrina. Oke, terhormat wabil khusus aparatur pemerintah sebagai kasepuhan orang sadayana di bidang birokrasi, Bapak Kepala Desa nu terhormat, Bapak Kawil oge nu terhormat, Bapak RT, Bapak RW, seluruh aparatur pemerintah anu insyaallah aya hadir, aya teu aya? Bapak RW aya? Bapak RT aya? Bapak Lurah aya? Buka tinggal. Aya anu hadir. Bahkan Bapak Hansip aya. Bangun eueuh. Lamun eueuh Pak Hansip penting ge carekan. Ari dangdutan pangharupna, ari pangajian eueuh. Doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan seluruh jajaran aparatur pemerintah, yudikatif, legislatif sadayana ku Allah sing amanah, sing biasa dipercanten, sing jadi sabab kemakmuran kanggo urang salaku rakyatna, amin ya rabbal alamin. Oke, doa wabil khusus untuk kedua mempelai anu siang tadi parantos si istrena, parantos dihalalkan secara syariat agama Islam. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala ku pernikahan ieu sing jadi lawang, sing jadi pantok penyebab hujana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jadi satu pernikahan sakumaha pernikahan Rasulullah sareng ayeuna Siti Khadijatul Kubra, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum ibu sadayana, kaum bapak anu mulia, oge murangkalih anu sami waraninggalih, kaum istri anu sami nyantri. Dipayun sim abdi nyuhunkeun heula dihapunten ka sadayana, pedah jauh ti Palabuhan ka daerah Cianjur ieu sok beda bahasa.
Idah talapal bilad tajuru ala ikhtilafil aqwal wal af'al. Ketika beda satu tempat sok ngajurung kana bedana tata cara, tata krama jeung tata bahasa. Palabuhan sisi laut bu, ngaran sisi laut apal bahasana kos kumaha. Jangkar kehet, jangkar bobol geus biasa diucapkeun kurang ditu, kurang laut atuh ngaranna oge. Cianjur daerahna tiis sisi gunung. Ngahaliwir caina loba tangtu eta wilayah ngajurung kana bahasa anu lemes jeung halus. Di ditu mah ibu sadaya sumuhun kula kurang kali nyebutkeun pameunteun ge geus kaapaleun. Nyebutkeun panangan teh naon, panangan teh kokon sia teh. Beda pilih aya teh mah tata cara tata bahasa nu beda jeung urang nyuhunkeun di hapunten. Bahasa komo pak kabeh kulon mah kaditu bedana teh luar biasa. Lamun di dieu mah aya jalmi naroskeun tempat di mana cenah belah kulon ngaranna Mang Udin. Nunjukkeun ge pan ku jempol bari bentik tuh paling gitu. Ulin ka daerah kulon ka daerah sumur kaditu teu aya nu nuduhkeun ku jempol ku suku pak. Ka mana naroskeun belah kulon tuh mang belah ditu lain teu sopan bahasana kos kitu. Mun urang dia mah ngajengok teu sopan tuduh ku cokor cek urang dieu. Da eta mah budayana model kitu. Lamun di dieu mesen kopi, hayang ngopi. Ditinyuhkeun, digelasan, ditatakan, diasongkeun. Nikmat eta teh sopan cek urang dieu mah. Coba Bapak mentas kabeh lebah kaitu ka daerah Medan. Lamun ayeuna Bapak tukang warung tukang kopi, aya datang mesen kopi, ditinyuhkeun, dikocekeun, make tatakan, diinum karasa amis, dibebetkeun eta gelas. Teu sopan. Nah, hancur kurang teh sopan dah sopana di ditu mah mere cai kopi teh song gelasna song kopina asupkeun kana cai teuneun senok dinya ulah dikocekeun ku urang. Lamun dikocekeun ku nyuguhan eta teh cenah ngaledek teu sopan. Pan aneh urang teh. Itu mata mudah-mudahan hadirin kaum muslimin khususna urang di sami hadir di dieu pilih teh mah aya engkin kapayun tata bahasa tata cara nu ngakibatkeun dosa perdosaan ta'aluqah sareng hadirin sadayana tiasa ngarugurukeun gunung mampu ngapedahkeun sagara pangampura kangge jisim ati. Maka dongkapna urang kana ieu tempat senantiasa hakikatna menuju kana kanikmatan anu disuguhkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu bil wasilah sahibul bait anu nikahkeun putrana. Nah, disebut kanikmatan sabab dia disadiakan maidoh hasanah, petunjuk-petunjuk yang baik dina agama. Eta teh hakikatna kanikmatan kamu urang sadayana. Al Imam Iyad bin Fudel mengatakan, ayyuma abdin atathu maidatun bidinihi innama hiya nikmatun minallah. Di mana wae saha wae seorang hamba atathu maidatun bidinihi disampaikan hukum tentang agama, innama hiya nikmatun minallah, pasti hakikatna itu adalah kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Fa in qabilaha syakara wa kana minal mukminin, lamun nampi hati urang sadaya oh ternyata tadi cek mubalik cek ustad ninggalkeun salat maghrib teh jalma bisa jadi kufur. Ninggalkeun salat asar jalma dingaranan si khosir jalma rugi. Nah hampi ngan urang mah meureun kadua keneh sakara wa kana minal mukminin anjeun geus kaasup jalma syukuran wa kana minal mukminin jeung digolongkeun jalma nu iman. Fa in radaha tapi lamun sabalikna ternyata nolak hate urang kana mau'idah hasanah kadewek jeung kadewek we tamu balik. Eta kiai mingona teh nyindiran dewek we. Usum panen ngabahas kiai bab zakat. Cenah bakat nyaho pare geus koneng mah kiai teh ngabahas bab zakat baku. Nolak ke hati urang teh kafaro wa kana minal kafirin. Kufur mah wa kana minal kafirin najan buktina urang make kopiah dinilai di hadapan Allah kurang sejajar jeung orang kafir. Ngan bedana itu mah kafir asli, urang mah kafir jindik. Jindik teh buktina Islam ngan di hadapan Allah dinilai sarua sejajar jeung orang kafir. Naudzubillah, insyaallah
urang dia sadayana anu sami hadir tiasa nampi kana mauidhah hasanah. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin kaum muslimin rahimahullah, ku ayana pangawasan, ku ayana tolak ilmu, ku ayana mingonan, insyaallah gesan ngahujankeun rahmat Allah, kaberkahan bakal diturunkeun ka urang sadayana. Ngan sabalikna ketika pengajian dikosongkeun, ketika jalma mabur jauh ti ulama, geus jelas pangandika Rasulullah yang kaberkahan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Mingonan di dia malam naon? Pinuh ku poe. Jeung ku karpet pinuh teh. Akur mah di ditu oge. Sudah teh di ditu hungkul nu mingonan teh tinggal aki-aki genepan bari numutang. Di dia ge sarua bangunan teh moal pati beda ada di dia mimitina eta teh. Orang ditu nurutan. Memang bakal datang jauh Rasul, saya kuno zamanun ala umati yafiruna anil ulama wal fuqaha, akan datang satu zaman di mana jalma-jalma mabur ngajauhan ulama jeung ahli fikih. Ngaji fikih rukun salat dibahas ku kiai teh tunuh secara tabligh akbar mapan rame bisa ngagalaga. Ngabahas kitab Sabinah, ngakitab Anatul Talibin mah tunuh. Rukun sholat, fardu wudu, fardu adus kan eta we teh kiai teh. Tumuh hawa. Beuki jauh ti ulama jeung fuqaha, kaberkahan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Karaos teu ibu, karaos teu pa, ayeuna kaberkahan memang tos diangkat saalit demi saalit ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna teh disebut zaman gampang. Dibungtoskeun kusim kuring gesan emuteun ibu sadayana bapak sadayana. Ieu kaberkahan tos diangkat ku Allah. Zaman enteng, zaman maju, zaman teknologi. Teu aya zaman kiwari jalma ngadahar ayeuna sangu gaplek. Teu aya zaman kiwari jelema ngadahar gebog cau. Taroskeun ka sepuh urang kapungkur ngalaman tuang dicampur jeung lunte, ngalaman tuang sangu gaplek. Ayeuna beas pulong oge geus sanget ngadaharna. Zaman gampang, zaman enteng. Terus ayeuna leuwih jalma nu hese neangan duit. Lempang di jarian mamawa karung balik ka imah bisa hasil duit. Zaman gampang. Tapi naha ieu zaman gampang beuki dieu jalma katingalina beuki bingung jeung beuki susah. Kuduna zaman gampang jalma beuki senang, zaman enteng jalma beuki bunga. Beuki dia jalma beuki susah, jalma dia jalma beuki bingung. Cirina lain nuding jalma beuki bingung jeung beuki susah, bukti na jalma bingung jeung susah, bang emok beuki maju, bang keliling beuki maju. Eta berarti jalma teh beuki susah. Nu ngaran jalma susah teu paduli nu riba, teu paduli nu halal, teu paduli nu haram, dirawu kabeh. Jalma ayeuna ku susahna nyaho bang emok teh eta teh riba, nyaho bang keliling teh eta teh riba, tapi ku sabab susah jeung loba pangabutuh kapaksa dicokot. Ibu-ibu tungtungna sami musakali musyawarah ngariung kongres. Akur di akur? Bang emok sarua di dia laku? Bang keliling di dia laku? Ongkoh zaman beuki gampang, ongkoh zaman beuki mudah, ongkoh zaman teknologi 10 derajat leuwih maju di zaman Presiden Soeharto. Tapi jalma beuki loba hutangna, beuki jalma anu beuki rakus riba jeung haram geus teu dipikirkeun. Berarti ieu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang geus ngangkat kaberkahan di kampung urang sadayana. Akibat urang geus jauh ti ulama, akibat urang geus ngajauhan ti ahli fikih. Tolak ilmu geus teu pati daek, budak ngaji pasantren teu pati laku beak ku sakola. Mingonan pungguh deui geus alhamdulillah sakampung 50% jumlah kakak aya 50 nu datang 20 oge geus syukur alhamdulillah. Geus langka model kitu oge. Matak pantes kaberkahan diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Bukti kaberkahan terus diangkat ku Allah nomor kedua. Ayeuna Pak Bu taroskeun
pakaian baheula hararese, bahkan baheula mah aya karung goni oge dipake baju, karung urut tarigu dipake kolor. Ingat keneh bapaknya baheulanya ngan omat pak panganten mah ulah make karung tarigu samping jeung calana teh. Pernah kejadian riweuh baheula panganten anyar make kolor urut karung tarigu. Da hese baju teh baheula mah teh jara zaman ayeuna. Malam pertama meureun nu dicita-cita ti baheula. Da bogoh teh di taun nu itu aya kadeudeuh nu maneh dina manah aya kaasih nu ngancing dina diri. Laksana penting ayeuna ngahiji dina duriat nu saestuna. Diisrenan ku para ulama, disaksian ku sakabeh jalma. Ngariung geus bubar ngaji kieu teh lila teuing satengah jam teh geura marantong. Sup ka kamar ieu panganten teh kabeneran make kolor urut karung tarigu. Asup ka kamar da emong listrik di pareuman mah. Pamajikan anyar bangih sono keneh hayang katempo bungkeulkanana dihurungkeun listrikna. Porosot dibukakeun bajuna, dibukakeun sampingna ieu lalakina. Ketika dibuka sampingna ieu panganten awe nempo kana kolor urut karung tarigu glepek pingsan harita keneh. Naon sababna? Sabab jelas dina hareupna aya merekan berat bersih 50 kg. Eta beratna 50 kilo sagede kumaha barangna pingsan panganten awewe. Ulah dipake eta kolor urut karung tarigu mah panganten awewe bisi pingsan. Padahal urut karung tarigu 50 kilo teneng. Da aya Pak zaman kapungkur mah ayeuna zaman maju. Baheula mah bebegik terang bebegik Pak. Nu di sawah para tinging silan manuk jigana bebegig ayeuna tantawing ayeuna jeung baju kolot urang baheula geulis keneh bebegig di sawah. Ayeuna mah Pak tika bingung urang make baju mukakeun lomari rek kaonangan inung budak tadi memeh init ka dieu sing gagah cete mah meure pakaian teh supaya gede amplopna. Dipilihan bingung gagah kabeh. Urang arek liar kaonangan tadi bingung eta pilihan baju. Asa alus kabeh, asa goreng kabeh ketika rek dipake teh nya. Mun ketika rek disodakohkeun mah pan jiga alus kabeh. Arek dipake mah jiga goreng kabeh. Ngan arek sodakohkeun mere baju kata tangga. Tah asa alus kabeh. Kulobana ieu pakaian. Bapak ulin ka itu ka pasar tuh. Toko pakaian urang Padang, urang Sunda ngajajar jenis pakaian anu kitu nu kieu. Kulobana eta pakaian yang hebatna. Pabrik tekstil oge geus aya di urang di Jawa Barat, kulobana eta baju. Modelna rupa-rupa. Numpang rupa-rupa nama baju awewe. Baju awewe anu pang loba-lobana jenis-jenisna. Aya baju mono, aya baju mini, aya baju mono, eta baju awewe. Ari baju mono mah baju nana teh ari ayeuna kahandapna buni, ari kaluhurna cang katempo sabelah we buah dadana teh. Aya baju mini budak ayeuna keur usum, kaluhurna buni, ari kahandapna luhureun tuur. Katempo hampir kana solempakna. Atuh model budak umur 18 tahun make baju umur 8 tahun. Aya baju munu, ibu-ibu eta nu pangresepna zaman ayeuna baju munu mah buni. Kaluhur pinuh, kahanap pinuh, ngan katempo kahanap teh munu sagede nyiru. Ya pakaian beuki loba tapi naha ku ibu sok saksikeun anak urang, saksikeun tatangga urang pakaian beuki loba, pabrik baju beuki loba tapi naha beugini orat jelema semakin terbuka. Bukti bahwa keberkahan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Akibat orang jauh jeung alim ulama, jauh jeung ulama fikih. Anu nomor kedua, ketika orang jauh jeung ulama jeung ahli fikih, pengajian geus teu daek hadir, tolab ilmu geus teu daek datang, mingonannya komo deui. Nomor kedua, yusalituhum sultanan doliman, akan dipimpin oleh pemimpin anu dolim.
diganti usaha wae oge tetep dolim karaos ku urang sadayana ayeuna dibuktikan akibat jauh alim jeung ulama geus hese neangan pamimpin nu adil memeh ayeuna jadi mah datang ka urang DGKB dibagi kaos dibagi bendera bahkan amplop kage dibere ketika hari H 50.000 ewan dengan janji-janji yang luar biasa ketika ada hukum Islam dicampakkan ketika Al-Quran dinisahkan para wakil rakyat ia ukur bisa diam tidak ada satupun pergerakan. Anu paling khawatir hukum pernikahan Pak paling khawatir kurang sadayana akibat dari apa lalai kurang sadayana. Hukum pernikahan pernah terjadi abdi satu pengalaman. Hadir dalam pernikahan di daerah Jampang Ciwaru, Jampang Kulon. Seorang wanita menikah dengan laki-laki, kabeneran saderek sim abdi. Walina aya rayina da tegaduheun deui rai pamegat ku hiji-hijina. Yuswana 18 tahun. Hak wali teh 18 tahun, hak balik boga akal cek pikir. Nah, ketika pernikahan dilangsungkeun, ieu teu jadi wali, nah malah jadi wali hakim ku amilna. Karena menurut undang-undang kantor urusan agama tidak boleh menikahkan seorang anak usia di bawah 19 tahun, tidak boleh jadi saksi ataupun jadi wali ketika seseorang sebelum usia 19 tahun. Cek Islam kitu teh cek Islam penting balik boga akal silahkan rekawin, silahkan jadi saksi, silahkan jadi wali. Lamun ieu aturan diterapkeun samodel kitu saterusna pernikahan ieu bakal ruksak. Akhirnya terjadi perdebatan geunlah secara administrasi masuk wali hakim ngan secara real kenyataan hayang diwalian ieu kudu jadi raina pamegat. Dua anak mate. Itu akibat naon yusalituhum sultanan doliman. Ketika urang sadayana jauh ti alim ulama, jauh ti ahli fikih, maka urang bakal dipimpin ku pemimpin anu dolim. Maka ibu sadayana supaya keberkahan dilimpahkeun ka kampung urang, supaya urang dipimpin ku pemimpin anu adil tur amanah, pangajian eusian budak urang anterkeun ka guruna selehkeun dengan hormat, dengan takdim supaya hasil ilmu nu manfaat. Perhatikan ekonomina, perhatikan keluargana, hormati anak-anakna guru urang sadaya supaya keberkahan dilimpahkeun ka urang. Pengajian mingguan eusian deui supaya urang engke tahun 2023 urang bakal ngayakeun pesta rakyat, pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan DPR dan MPR supaya kapain urang dipimpin ku para pemimpin anu adil. Itu musibah anu masih kene leutik kanggo urang sadaya ketika jalma jauh jeung ulama, ketika jauh jeung tolab ilmu, musibah terbesar kanggo urang sadayana adalah musibah yang terakhir. Periwayat hadis mengatakan dina satu kitab bahkan sebelum mengatakan kata-kata yang ketiga musibah nu terjadi Rasulullah sempat terdiam selama 5 menit. Kenapa terdiam? Karena begitu berat mengatakan hal terakhir ketika seseorang jauh jeung ulama, ketika seseorang jauh jeung pengajian, musibah terbesar kanggo umat nu terakhir nomor 3 yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ieu iman anu dijaga ku urang sadayana bakal loba jelema anu ketika maut, ketika malakal maut nyalaksanakeun tugas nyabut nyawa urang sadayana yakhrujuna anid dunya minal iman, maut coplok iman dina hati urang sadayana. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan kalawan sababiah dengan ayana pangaosan nu ieu, dengan ayana ieu acara kaberkahan sing diturunkeun ka urang sadayana, urus urang dipimpin ku pemimpin anu adil, tur mudah-mudahan Allah ngamautkeun urang sadayana kalawan maut nyandak iman sinar Islam, tegasna maut husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka acara ieu adalah disebut
syukuran walimatul arus. La faroha ka farohil arus, la wad'a ila ka wad'i durus. Teu aya kabungahan ka farohil arus seperti bungahna panganten. Teu bungah kumaha kabeh pada mereka tuh nu make amplokan didiungkan dihareup jiga jadi raja. Wala wad'a ila ka wad'i durus. Teu aya kasedihan ka wad'i durus seperti sedihna jalma nyeri huntu. Sedih teh nyeri huntu. Sakumaha ripuh jalma nyeri huntu nu ngalongok. Hareeng moesan loba tatangga nu ngalongok nyeri huntu adat jadi gede. Budak leweh jiga ngalelewean. Pamajikan menta jajan siga ngajak gelut. Ripuh-ripuhna nyeri huntu tapi teu aya nu ngalongok. Maka ia adalah walimatul arus. Tasyakur ketika seseorang diundang datang ke satu tempat itu diayakeun walimatul arus, ketika tidak ada mani maka wajib hadir jeung datangna. Bahkan puasa sunat pun mengatakan ulama fikih ketika disuguhan katuangan dari satu tempat anu diayakeun syukuran pernikahan hukumna leuwih utama berbuka puasa nuang katuangan anu disuguhkeun daripada walimatul arus. Iraha waktuna arek keur panganten ayeuna nu anyar keneh langsung syukuran cara penting ayeuna tadi ditikahkeun wengina syukuran au ba'da tuli zamanin atawa geus lila si mak jeung si abah misalkeun baheula teh kawin kaparangan teu ngalaksanakeun syukuran heula tasakuran heula teu ngonang kiai teu ngayakeun pangajian teu direcek-recek teu dirame-rame. Ayeuna kabeneran boga duit geus panen kamari beres usum hujan si mak jeung si abah nyeun onangan ngabejan injuna mak rek naon arek syukuran pernikahan aing baheula teu pernah aing dihias jigana injuna hayeun seuri ieu nini jeung aki-aki arek syukuran pernikahan teu naon rek syukuran mah au bada mawati ahadihi ma ataupun arek syukuran pernikahan geus maot salah sahiji pengantena. Bapak misalkan si mak teh baheula geus maot. Mun karek boga rezeki ayeuna arek syukuran pernikahan. Mun geus maot arek sorangan we abah onang tatangna riungkeun tatangna abah terek naon ieu teh meuli doma sagala rupa rek syukuran pernikahan aing. Pan mana ge geus maot ceuk kiai penting tadi teu naon geus maot oge. Atawa geus maot dua nana teh geus maot boga anak boga incu kabeneran boga rezeki arek syukuran pernikahan mak jeung abah baheula jigana heran urang dieu oge. Maka dina wengi walimatul arus ketika urang diulem nyampe pangulem kana cepil urang sadayana wajib urang dongkapna ketika tidak aya maneh teu aya halangan kang urang sadayana. Ia hukum pernikahan adalah hukum awal daripada syariat umat manusia. Pangheulana nu nikah Ummul Basar wa Abu Basar Nabi Adam sareng Babu Hawa. Dikayeuna Islam merangkai pernikahan dengan penyempurnaan anu luar biasa sesuai dengan kemanusiaan, sesuai dengan hukum perilaku jelema nu beradab. Mari kapungkur mah ibu sadayana zat acan diatur oleh Islam komodai ketika patrah Nabi Isa disebut zaman jahiliyah ieu pernikahan teh acak-acakan tur aut-autan. Nah acak-acakan tur aut-autan aya nu disebut kawin mugrom aya disebut kawin mukolil baheula mah hiji awewe bisa kawin ka 8 lalaki zaman jahiliyah. Hiji awewe kawin ka 8 lalaki engke boga anak iraha diakurkeunana hak warisna ka ku awewe diakurkeun ka lalaki nu pangbogohna. Awewe kawin ka 8 kabeneran 8na hayang jigana modal di kamar cai ieu awewe. Saberes eta pernikahan ruksak diganti ku pernikahan berikutna seorang lalaki bisa nikah ka 10 awewe. Bahkan 10 awewe ieu ketika tatangana hayangeun bisa diinyeumkeun bahkan bisa disewakeun jeung manila teleng wae mah. Pamajikan maneh geulis anu nomor 3
tuker pake jeung pamajikan urang tuh nomor 2 teu wani deka norok maneh tak pare sakarung kop samingun tak pamajikan urang. Jadi rek itu ditugeran. Datang Islam rapih luar biasa karena memang hukum datang dari Allah. Ngan loba kaum-kaum arek mutuskeun terhadap keagungan Islam karena dina Islam disahkeun seorang lelaki menikah lebih dari satu perempuan. Eta cek ibu teh cenah nu teu satuju naha teh dina hukum Islam. Lamun papai jeung pangkiu mato balakum teh hayang nyoret we eta ayat eta teh. Ibu sadayana Islam kenapa membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan? Sesuai dengan zaman, tinggal saat perbandingan wanita dengan laki-laki, asup ibu ke sekolahan SD, asup ke sekolahan SMP ataupun SMA, jumlah lelaki jeung awewe geus pajauh-jauh bedana. Abdi kabeneran bumi itu caket sekolah Putra Sim abdi kelas 3 SD, nun awewe kelas 1 SD. Kemarin ngadaptarkan ke kelas ini ditinggali jumlah siswa kelas 1 itu adalah jumlahnya 90 orang. Jenis kelamin lelaki 15, awewe 75. Lamun lelaki kawin kahiji, ieu kumaha nu sejen teu kabagean. Leureung di urang mah teu diwajibkeun ku negara ibu sadayana, bentas ka negara sejen ka Eropa. Di Tunisia seorang laki-laki berusia 30 tahun lamun can nyanung di penjara ku pemerintah. Namun sababna jumlah awewe di Tunisia 10 berbanding 1 laki-laki. Lamun laki boga pamajikan hiji nu 8 teu kabagean. Dek hayang rapina we ka ditu lah. Mun resep teh di ditu mah. Di Indonesia ada kemungkinan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bisa kemungkinan seperti di Tunisia. Ayeuna awewe ayeuna 7 geus berbanding dengan 1 laki-laki. Bayangkeun lamun lalaki boga pamajikan hiji, kumaha anu genep deui teu kabagean. Eta dicaritakeun Pak, satu riwayat anu luar biasa di zaman kapungkur penggali kubur kebenaran abdi ge ditu kadang-kadang sok ngagali kubur. Keur ngagali kubur kagali satu makam luar biasa. Seungit keneh, doehna uteuh keneh, dibuka ternyata ieu teh awewe. Geuning ieu mayit awewe geus ratusan tahun yang lalu, pasti jalma soleh, aya keluargana urang tanya supaya bisa diturutan ku urang naon amanah ieu awewe teh. Ternyata ieu awewe teh selain daripada soleh, dimuliakeun ku Allah asup kana kuburan teu diburukeun jasadna. Ditempatkeun kawan tempat mulia seungit keneh jasadna uteuh keneh, selain daripada taat ka Allah, ridho dicanung ku nu jadi salakina. Tapi ka jasadna teu buruk ku Allah Subhanahu wa taala. Abdi teh eta Pak asal bobok mangih gorowong pamajikan anu banal titah nyanung teh hese. Tuh aing rek didongengkeun sia ka pamajikan sugan ngawaro ayeuna. Balik teh makam didongengkeun ka pamajikan mah ka dieu ieu. Mamah yang jadi ahli surga hayang dimuliakeun ka Allah tadi dibuktikan bapak keur ngagali kuburan. Aya makam awewe teh teu buruk. Luar biasa eta awewe. Cek pamajikan pasti mati syahid jelas. Teu buruk jasana seungit keneh, teu paseungit keneh. Naon cenah amal solehna? Dibejakeun mah ieu amal solehna teh teu aya sanes ridho dicanung ku jadi salakina. Alhamdulillah istri si mami nemala teh aing mah kajen teuing buruk cenah Bapak. Kalah kitu nemala teh. Sugan teh arek kabita. Kajen teuing buruk aing mah daripada diruangkeun ditilukeun. Hese tengah bedakeun teh. Maka Islam naon lalaki hiji bisa kawin jeung 4. Jumlah perempuan ieu beuki loba. Fitnah daripada luar Islam merendahkan wanita itu jauh. Sampai Islam datang pas sebelum datang Rasulullah di zaman Nabiullah Isa alaihissalam ke pemerintahan baheula waktu harita zaman Nabi Musa nu komo mah zaman Firaun. Lalaki ieu adalah hiji noda ke zaman Nabi Musa. Tiap lahir lalaki dipaehan. Naon sababna cek Firaun bisi lahir lalaki nu bakal ngagulingkeun pemerintahan Firaun teh lalaki.
lalaki teh hargaan waktu harita torojol bayi laki-laki dibunuh, torojol bayi laki-laki indungna era lompat ke dapur dialungkeun kajarian. Sebelum Islam datang lalaki dibunuh, kabayang ibu lamun eta berlaku sampai tepi ka ayeuna. Lalaki kabeh dipaehan lahir awewe kabeh sineng waktu bekir reka saha panakol bedug beak jigana nu aya di musola. Beda jeung nyaban Nabi Isa. Nabi Isa mah kelahiran lalaki adalah kebanggaan. Tapi lamun lahir awewe itu adalah satu aib jeung noda. Tiap bayi awewe lahir dibunuh, dipijeun kajarian dialungkeun ka wahangan. Kabayang sebelum seandainya Allah teburu-buru ngutus Kangjeng Rasul, awewe dipaehan kabeh, nu lahir lalaki ketika dewasa lalaki rek baleger awewe eueuh koh moal ngari di musola. Dikekeupan we meureun kabeh. Lahirlah Rasulullah, mangka keseimbangan antara kaum laki-laki dengan perempuan mulai dibangun. Hukum Islam sesuai dengan peradaban, sesuai oge dengan sebagai makhluk manusia yang beradab. Dan memang menurut penelitian sim kuring pribadi sanes cek ulama disinanyakeun kitabna awewe ieu adalah hal yang istimewa. Abdi gaduh istri di bumi istimewa diperhatikeun sapopoe. Keistimewaan awewe nomor kahiji ieu macam abdi lain dina kitabah. Awewe mah bisa gagawe bari nyanyi. Eta sumutna ngeceuwih nyarekan salaki jeung nyarekan budak, tapi ditempo ka dapur bersih. Seseuheun ayeuna geus nyampai dina sampaya. Ditempo sangu geus buleut, sameuleun geus asak, asin geus digoreng. Hebat awewe coba lalaki keur macul di sawah, sumutna ngecebrek nyarekan pamajikan abong tah kana bicuran sigana. Awewe mah bisa ngecebrek tapi budak bersih di manian. Nomor kedua istimewa cek abdi awewe Pak, awewe mah teu aya makhluk nu pangirit-iritna. So ku bapak pasrahkeun ka si ibu duit 20.000, ku bapak pesakan 20.000. 20.000 ku bapak belikeun kana udut balik ka imah. Mah duit aya lah goceng deui mah jang meuli rokok. Ayeuna 20.000 beak harita pamajikan 20.000 ditempo sameuleun sacoet pinuh. Ditempo ka dapur ayeuna sayureun ayeuna sat katel pinuh 20.000. Naonna awewe mah kurang atuh ka erana, nah kurang ka era. Lamun aya nu dagang 10.000, lalaki paling wani nawar 7.000 6.000, wanian awewe mah 10.000 nawar 1.000. Dan laki mah era ka pasar beli baju 250.000, awewe mah wanian nawar 100.000. Lamun bapak coba nu nawarkeun baju 250, paling wani nawarna ge 200.000. Tak irit awewe mah. Nomor katilu pangistimewa na awewe cek sim abdi adalah awewe bisa ngahirupkeun barang nu pae. Bener tah Pak? Bener. Geus eta mah panjang teh sakitu we. Istimewa Islam ngaistimewakeun awewe lebih daripada perempuan. Ketika pernikahan nu ngaluarkeun ayeuna mas kawin teu ti awewe sebagai penghargaan seorang lalaki kanu jadi awewe mas kawin datang ti lalaki. Tuh Islam ngamuliakeun anu jadi awewe. Akhirna pernikahan ieu sesuailah dengan syariat agama, oge ditampi karena memang sesuai jeung zaman, sesuai jeung makhluk manusia anu beradab. Teu aya hukum nu pangluhurna selain daripada hukum Allah, teu aya syariat anu pangagungna dalam hukum apapun, termasuk dalam hukum pernikahan, terkecuali hukum syariat anu dibawa ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gepruk pernikahan dilaksanakeun. Alhamdulillah hukum fikih ngatur ti mimiti kiihna, tepikeun ka sarekna, tepi ka hudang deui. Dina pernikahan ge beres, lain ngan ukur didengekeun. Tiap pengajian, tiap minggonan, ibu bapak sadayana, terutama bapak-bapak nusok mabur tina ilmu fikih. Ketika jeung pamajikan bergaul pake fikihna, ieu mah fikih dipijeun balik di kebon, boro-boro inget kana fikih. Geus teu kuat inget ka pamajikan keur macul keneh, bedog nyoleh gereng keneh dina cangkeng dijejeg patok, pamajikan ditangkarakeun. Eta dina bedog nyoleh gereng dina cangkeng keneh
goblok pamajikan ditangkep pamajikan lain amakeun kalah bunga nu bapak sia jadi badak jeung heuras kieu padahal bedog dunya kana betul. Pakai ilmu fikih. Assalamualaikum ka pamajikan teh ka kamar teh takbir heula panganten mah kitu. Urang ge sarua ulah panganten hungkul. Pamajikan takbiran heula tong tarik teuing takbirna bisa anu liwat. Maka hukum fikih apapun anu disyariatkeun ku Rasulullah samata-mata demi kebaikan untuk mempermudah hal nu sulit sehat ke urang ketika fikih dipakai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jatuhlah pernikahan seperti nu ku urang sadayana dilaksanakeun dina siang tadi sakumaha pernikahan nu ku urang dilaksanakeun tadi. Hukum fikih ngatur dengan sedemikian rupa maka urang keur ngalaksanakeunana. Maka pernikahan ieu Islam lain ngarendahkeun perempuan. Kenapa? Islam membolehkan seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan, memang situasional. Komo di 5 tahun 10 tahun yang akan datang teuing kumaha negara Indonesia jumlah kuantitas perempuan ieu bisa terjadi seperti di Tunisia 1 geus berbanding 10. Seorang laki-laki berbanding 10 urang. Mata kudu bunga lamun urang sadayana ngagaduhan urang kalih lalaki. Karena di antarana cirina kiamat ieu geus deukeut, agama tereh ruksak. Nu kahiji ditahan ku Allah hujan dijarangkeun, nu kadua kelahiran seorang bayi laki-laki ieu beuki jarang. Nu nomor katilu cirina kiamat bakal dipinuhan ieu alam dunya ku budak hasil zina. Apakah jablay aranakan lain Pak? Lamun jablay aranakan moal bisa ngajablay deui isukan. Di dieu jablay sarua bahasana jablay. Dongdok baheula mah. Maka disebutkan alam dunia pinuh ku budak hasil zina tah di dieu ilmu fikih di dalam pernikahan geus teu dipake. Maka pernikahan disebut pernikahan fasid, ngariungna zina saumur-umur. Sebagai contoh di kampung Simkuring we di ditu. Di dieu ge supaya jadi henteu. Pernikahan seorang wanita dengan perempuan. Kabeneran sejarah baheula nate si inung nate geus ayeuna disebut wela ngaranna. Perang di dieu naon wela teh? Dienge ti heula. Reuneuh meureunana ting 4 bulan ting 3 bulan kawinkeun ku amil jeung lalaki memang eta nu ngareuneuhanana. Kubrag boga anak awewe. Ketika dewasa ieu anak awewe na teh rek kawin, saha nu hak walina? Ceuk bapana aing nu ngareuneuhanana, aing nu ngawina, piraku rek dikawinkeun ku hakim, ku aing ge walian, diwalian ku bapana. Beres teu model kitu fikih? Teu beres, datang heula ka alim ulama. Oh menang cenah ketika 6 bulan dalam kandungan dilahirkeun ku nu bapana. Taros heula ka alim ulama. Dina kita bugiatul murtarsyidin aya ieu mah ting 4 bulan ting 5 bulan da teu nyaho dikawinkeun boga anak awewe dikawinkeun di dieu bisa aya nu kajadian model teu sing sadar sanajan anjeun sebagai bapana dina nasab can puguh ieu bapana bapa anjeun dina hukum syara. Pegat bahkan hukum warisna, pegat bahkan hukum walina nganasab mun ukur nasab kana jadi inungna. Pan beregong jalma ayeuna di bejaan kitu teh lah dikawinkeun ku batur disa nya ku aing henteu. Eta alam dunya nomor katilu bakal dipinuhan ku budak hasil zina. Akhirna engke alam dunya dipinuhan ku budak hasil zina yakinuna minal ladina yuqimuna shalah. Beuki bareurat jalma-jalma ketika lahir budak hasil kitu diproduksi tadi karena keberkahan geus diangkat ku Allah tina barang hasil riba katuanganana beuki langka jalma-jalma anu hampang dina ngalaksanakeun salat. Budakna dihasilkeun tina hasil zina diparaban menang tina bang emok jeung bang keliling
beki dia jalma beki berat tina ngalaksanakeun salat sabab getih urang daging urang ketika diproduksi tina konsumsi anu lain tina barang haram bakal berat tina ngalaksanakeun perintah Allah. Salat berat Pak, nu sakitu hampangna, nu sakitu ringanna, nu sakitu nikmatna berat anak urang tong boro titah salat titah mani ge meuni harares. Tong nyarekan teuing budak mangka urang sadayana balik deui ka Allah ku acara umi ieu khususna bersihan katuangan putra-putra urang ku barang anu halal. Parentahkeun supaya hampang dina salat tadi dicarioskeun ku ajengan yen salat teh sebagai pondasi dina agama. Al Imam Ghazali menyebutkeun ngibaratkeun salat ieu angka hiji, ibadah anu sejen angka 0. Lamun geus nangtung angka hijina tamahan ku sodaqoh hiji jeung 0 jadi 10. Ditamahan ayeuna ku kahadian nu sejen hiji tambah deui 0 na aya 2 jadi 100. Najan 0 ngajajar lamun angka hiji hareupna 0 ieu hargaan. Salat ibarat angka hiji Imam Ghazali. Ibaratkeunana. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saking pentingna salat tiap riungan, tiap acara tabligh akbar di mana wae, maka salat selalu dibahas. Karena pertanyaan pertama ketika datang ke urang, namal farqu bainal muslim wal kufar, apa pembeda orang Islam jeung orang kafir? Fal jawabul ula, jawaban anu pertama sebelum jawaban yang lain anu ngaruntuy adalah perbedaan al muslimina yuqimuna shalah. Nu ngabedakeun Islam jeung orang kafir, jawaban yang pertama Islam mah sok salat, kafir mah tara. Karena tiap waktu salat ia adalah punya fungsi yang berbeda. Sebagai wujud syukur orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur numpang ageungna adalah nu dilaksanakeun salat. Fardu jeung sunat pangutamana nu aya dina salat aya ngungkulan. Salat teh afdalul faraid wa nafluha afdalu nawafil. Hadirin kaum muslimin taroka ahadun, dalam satu riwayat dicarioskeun ketika seseorang meninggalkan salat maghrib, payunadul mudaduna min al-ardi was sama, maka lamun kareuna ku cepil urang aya nu memanggil di bumi jeung langit, ya ayyuhal kufar, he eling-eling jalma anu geus kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ninggalkeun salat asar, payunadul mudaduna min al-ardi was sama, maka ngagero ahli langit jeung ahli bumi mun kareuna ku cepil urang sadayana, ya ayyuhal khasirun, he jalma-jalma anu rugi. Rugi kumaha? Salat asariya adalah pantok keur ditarimana amal hade urang ti isuk tepikeun ka waktu sore. Allah nahan ka malaikat keur nuliskeun amal sae seseorang, amal hadena sapoe harita bisa jadi masuk buku catatan amanah lamun geus ngalaksanakeun salat asarna. Syarat ditampi seluruh kebaikan seseorang sapoe harita lamun seseorang geus ngalaksanakeun salat asar. Maka jelas panggilan min ahlil ardi was sama, seseorang ketika meninggalkan salat asar ahli langit jeung bumi ieu ngagero keur eta jalma ya ayyuhal khasirun, he eling anjeun jalma-jalma anu rugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terakhir doa disimkuring mudah-mudahan bil wasilah bisababiah ngariung urang di tempat sing jadi sabab hujana rahmat Allah. Oke sing jadi sabab urang balik di kana jalan pikaridho ka Allah Subhanahu wa taala, dibersihkeun seluruh kasab urang tina riba, tina haram, tina subhat, diberjalankeun ka Allah Subhanahu wa taala. Syukur jeung tekad jeung lampah urang kana jalan anu tiasa menuju kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa uge urang curahkeun wabil khusus untuk kedua mempelai, mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala pernikahan sing jadi sabab hujana rahmat Allah menuju kana ridhona Allah, oge kabayan sing jadi sabab tambih tabina kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Umum urang sadayana